Selamat malam, bertemu lagi bersama podcast Sunda Gabut Project Family. Saya ucapkan semoga yang menonton acara ini dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya berlimpah dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Janten kieu we nya, bahasa Sunda mah rada canggung gitu nya. Tah, janten malam ieu abdi bade ngobrol seputar ngobrol sareng tim Sunda Gabut Project. Nah, salah satunya adalah seseorang bisa dibilang luar biasa ya, luar biasa. Nah, karena kita khusus pribadinya saya, nah saya bertemu dengan beliau itu bukan kebetulan, tapi emang dari kecil kita udah berteman baik sampai saat ini menjadi tim, bisa dibilang jadi tim Sunda Gabut Project ya. Tim sukses. Tim Sunda Gabut Project. Nah, biar kita untuk mengenal satu sama lain ya, mungkin ada penonton yang pengen siapa sih namanya bla 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 dan pengen tahu semuanya. Nah, marilah kita tampilkan orang yang sangat luar biasa banget gitunya buat tim Sunda Gabut Project. Dia multi talentan gitunya, segala bisa ya. Nah, kita tampilkan adalah ada Wahaji. Nah, terus yang kedua ada Cep Tintin. Nah, bisa dibilang kalau di konten mah disebutnya Pak RT. Nah, gitu. Nah, kuma Waji, damang. Alhamdulillah sehat. Cep Tintin. Kagak batur. Di kemang halangan itu. Dari kemang gitu tuangan itu kemang gedang gitu. Gula-gula. Sok cobaan. Nah, jadi tak kieu jadinya Waji Cep Tintin. Hiji lawnya. Jadi mungkin kebanyakan yang nonton Sunda Gabut Project itu tidak tahu Wahaji teh saha nami aslina, sareng Cep Tintin atau PR teh saha namina, sareng kepribadianna, sareng pengalaman mungkin di luar sana para penonton teh pengen tahu tah buat biodatana, mulai nanya biodatana para pemain Sunda Gabut Project teh kumaha lah. Nah, di naungi ayeuna hayu urang kupas tuntas. Nu pertama urang bakal dibahas teh nyaeta Wahaji. Nah, iya Wahaji teh. Waji kumaha ye? Lain da urang mah geus lila gitu nya. Mun pau teh geus kenal teh pokona mah mangga babar nya. Dibukanya teh alhamdulillah masih kena solid dalam pertemanan gitu nya. Tah gitu. Jadi cenah urang lah ya. Kita gitu persilakan geus diopi. Arah ieu mah haus teubi. Jadi gitu. Salome dia. Aya teh hiji deui. Eta beas keduaan salome mah. Jadi kumaha host itu? Jadi kieu Waji. Penonton bener aya nu nanya, "Ari Wahaji teh saha ngaran aslina? Kegiatan sehari-hari naon?" Oh. Tah beneran Wahaji atau Cep Tintin teh boga kisah-kisah anu lucu, anu menarik, anu bisa bikin penonton teh Terhibur gitu. terhibur, tah bahagia, tah cing. Ari Wahaji teh saha gitu. Cing pangjelaskeun gitu nya pemirsa. Oh, jadi hayong terang nami gitu ya. Nami aslinya saha? Ari nami Kade. Kade. Muhammad Sansan Firman Taput. Muhammadan. Berarti saturunan ya. Nya, Orang Islam. orang Islam. Muslim, berarti Muhammadan alhamdulillah lah. Kan sok dipanggil Yahyan teh. Tinggi malah judulnya eta. Oh, jika nama ngaran eta mah ngaran kanyaah we. Kanyaah dari kolot. Keun bae lah mun nulis mah geus we bahas deui bisi promongan. Kan jauh-jauh itu Sansan kena Yayan. Salah kolot nanti. Nah, lamun gitu, oh berarti karena apa? Oh, itu Pak Muhammad Sansan Firman Sah. Oh nya, Diganti jadi Wahaji, dipersingkat jeung ngaran artisna benernya. nya. Tah, enak kegiatan Wahaji teh naon? Hari sehari-hari mah host tegang bakso ikan. Oh, mantap pisan berbaktinya urang teh ka masyarakat itu, berbagi itu. Berbagi ngelaya duitan gitu. Kudu mayar. Lain jasa berartinya eta mah. Jadi bisa warga. Ari Wahaji teh mun tiasa terang mah usia teh sabaraha tahun teh? Ari kahoyong mah enak teh 28 kahoyong mah. Cuma tidak bisa ditahan ya. Jarang kan sekarang. Jadi Yuswa teh ayeuna teh alhamdulillah lah 28. Isen setahun cenah. Teu bae kahayangna karepna ting 28 ting 82. Tah, Kilu dari salapan. jadi Udah lapar aja. lain ieu hayang naos ti Iraha Mang Sansan resep kanu ngaranna komedi atau hiburan kieu tah. Ari karesep mah da menurut
sepuh gitu nya, sepuh kapungkur. Ari Aki mah tukang seni gitu nya. Sini naon? Seni tari, Oh, tari. seni kumaha lah baheula model-model baheula dengan aya longser gitu nya. Oh, buncis barang saya buncis. Tuangan itu buncis itu. Aya emang buncis Aya buncis. Senian eta nih baheula. Dengan eta nu amun disunatan sok. Cis kacang buncis yang cerai ya. Jadi hari heureuy mah faktor kebedor heureuy mah gitu. Hari abi mah dagang serius-serius. Oh, jadi melihat situasi itu sikon gitu. Jadi nu ngaranna heuli Banyuwangi mah sih bawaan ti lahir banyak jadi sifat nya kebenaran diaplikasikeun karena kebodoran kieu mode Sunda Gabut Project. Ya tepang we sareng rekan-rekan sarua ada tukang lah mang. Jadi sate acan Wahaji karena Sunda Gabut Project teh konten kreator kieu teh beneran baheula teh pernah ngalakukeun naon tah kegiatan di masyarakat. Pernah kabaret, pernah naon, ya mau tah. Apa sareng ente baheula teh jeung host. Baheula teh sutradara gitu. Anu nyieun karakter-karakter jelema dibentuk ieu teh. Bentuk karakter seseorang gitu ya, menjadi orang lain gitu. Ya urang jadi baponela. Emut dulu teh pernah kabaret 17 Agustus. Ya alhamdulillah gitu dipercaya ku Allah pemeran pertama itu. Artisnya gitu, nomor hijina gitu. Ya jadi artis. Ya kantenan. Sahawae tah kira-kira belar pemain teh. Anu ayana bertahan di Sunda Gabut Project mah berenang Sincom berenangnya. Oh, Sincom. Sincom mah kan generasi kedua ya. Sangat orang teh baru generasi Sincom. Anu saya mut abi mah model Simining. Tarmudin nya. Ceko, pan eta musuh gerot baheula. Setemen ya, setemen jadi arwah saja bana gitu. Oh, si Siai ge pernah Siai kan? Oh, itu budak kuncir. Si Cibuy. Oh, jadi kapura ye. Berarti mau headset teuing berarti aya tipe pertama aya basic mah. Otak dina kabarnya tempat kanu konten kreator kieu teh. Jadi mau ngarumas deui nya. Mau jadi ningali kamera teh geus teu kaku. Heeh, geus teu kaku deui. Nah, di lain sisi urang teh pemain baru. Heeh. Tah, pemain baru teh hacing. RT. RT batin teh kumaha ieu. Tiba-tiba jalan celang Sunda Gabut Project. Nah, jauh si aya si eta gitu. Si eta saha sih gitu. Ternyata monok wae di host teh. Oh. Sok monok. Jadi asal lama. Oh, ada panggilan. Ini cerik asal lama. Ya, cerik. Lain beda deh. Ya teh namun tawaran Oh, jadi sok nonton, banyak sok nonton di acara nanti ieu nonton apa teh? Syuting nya lanjut syuting buatan video. Oh, jadi lamun cek eta nama anak bawang minangkan nama ngilu kayak kayaknya. Anu bahasa ayeuna pas eta gugup gebeur dengan gagal. Jadi mungkin karena ada naon di bahasa banyak bukan kebetulan tapi semua oge mesti jadi rencana Allah banyak. Jadi karena waktu itu belum kekurangan pemain kebetulan. Itu oh iya kan saya itu. Oh, keweng lah. Balik. Becai, ya ada halabab. Roan atuh. Cai. Oh ya iya nya. Ah iya. Ah lain pembantu jadi asisten ya teh. Anu nyiapkeun. Tapi nah itu pakai di jaket, di kerudung. Jeung asa leutik awak kana gede maksudna mah. Kenut montok ngartikan ge padahal sudah beda dahar. Fresh urang teh ini tah. Cing gula-gula mah bakal dibawa. Jang. Mana sih sungguh dibawa deui, bae lah. Jika ada sekarang pakai serap. Asa beda aing, asa curiga teuing saha ieu mah da. Ini kali sababu. Wah, si Apur dengan saha ngeprank burungnya aing ngeprank burung acara live cenah yeuh. Saeun. Jenang. Budak di lahun itu budak mah. Lain Kang asa gempeur kana di kieu. Saya atuh cenah teh cenah. Ya minnya dibalik gelas urang. Jadi karena gempor teh berenang Waji dikarenakan ieu teh nu ngaranna podcast pertama Waji. Tos lami teu podcast, bukan tos lami kata emang can pernah podcast tapi ayeuna mungkin aya perbedaan biasa ngonten syuting mah di luar layar, hari mah secara langsung live, itu kan? Begitu. Tidak ada gempor itu. Jadi kembali karena topik
awal tadinya nu pertanyaan ke Mama Min, nah Mama Min tiba-tiba juga curang dia sudah jurig gitu tak. Itu proyek padahal mah lamun secara tinu kebiasaan Mama Min teh can pernah berenanya di luar kabare, nah can pernah. Nah jadi naon aya kahayang anu kuat atau emang kumaha gitu tujuh pertama teh gitu. Jadi sebenarnya mah ieu teh dulur keneh Maksudnya dulur kumaha? Urang teh dulur kabeh sebenarnya miluan kieu teh. Saturunan. Sadulur amun cek basuna mah. Nabi Adam. Samarna. Sarua. Suku pan. Saseheun caritakeun tin. Jadi nya awal mah kitu biasa tuh gembur tuh. Jadi lain gembur sebenarnya wah jadi wakil. Jadi Mang Mamin mah jadi karakter ada emang kieu gitu bisa dimaklum sisok Mang Mamin terus tenggelan itu. Jadi karakternya tadi gitunya. Tahu doaan berarti. Ting kayak bagian pat-patna gitu. Ya pat pertama ya pat petrot ya. Bisa Mang Mamin kumaha? Ya awal mah ngilu lah ngiring. Karena ya menuju saruting. Kami kalamian pan ada lebih karamian. Karamian. Ada aja setik bisi salah kuping gitu nonton. Kan karamian. Bisa pengejakeun ada. Bisa kumaha aja nyari ajak weh. Usaha. Ngajak ke usaha. Kakak. Jadi betul kan? Jadi kan peran pengisi jadi isi acara naon. Jadi tim pendukung katanya. Awal lama kan bagi dia jadi makin sini jadi makin terbiasa orangnya karena pergaulan jadi terus kayak era deui da barang mah geuningan tegangnya gitu. Sisa apa sorangan awal itu sorangan loh man apalagi dari kali ya. jadi kuningan jadi kieu lur kusabab anu baheula ada reueuh gitu. Oh ting darieu ting naon aya kasibukan masing-masing berenanya sekarang berenang urat wah daripada eta mah geus Maya benar beneran aya kasibukan gitu nya tuh cari oh jadi tim Sunagebun Project mah jadi lebih memprioritaskan orang-orang anu bener-bener hayang gitu kan ketimbang orang anu hayang tiba rugi alasan dah gitu jadikan beneran teh pan jadi awal ngabangun jadi kieu banyak di tim Sunagebun Project mah tidak melihat potensi di awalnya tapi karena kemauan anu kuat mau belajar tak eta anu tarikna tah gitu da kieu bakal bisa meureun dua itu dua oh itu bukan modal iya gitu Sang Putih saya ingat acara iya mah Sang Putih what ya ampun jadi kumaha Mang Mamin atau Pixta itu kudu pengguna jadi ngobrol teh ngalor ngidur sabetan we ku Wah Haji kumaha ieu teh sampai Mang Mamin dengan pribadi emang kudu kieu aja mah Haji aku mah teh lieur jadi pokokna mah ayeuna nu Mang Mamin Mang Tintin teh atau PRT teh pertama mah hanya sekedar iseng wah lanjut syuting kumaha sih syuting teh beunang tadi aya hiji mangsa beunang kabeneran benang karakter dikarenakan pemainnya bener kurang nah, mungkin karena keseiring waktu karena sering datang sering kok silaturahmi jadi terbiasa babarangan tuh menjadi tim gitu karena kalian potensinya tinggi pisan emang pertama mah kaku tapi kan keseiring waktu alhamdulillah akhir namanya jadi wanter gitu tah jadi eta secara yang tidak disengajanya tapi insya Allah bakal manfaat gitu tah amin tah jangan terakhir dia ngeprank udah kritik aduh kalaunya ieu si apun tapi padahal teh onang gitu teh hiji-hijina itu teh Haji kitu kumaha guruna karakter urang sepanjang dagang ya Haji cenah Haji teh gede bohong ya pan kudu kitu karakterna teh tadi kudu ya klarifikasi kade sok mempeng dina keur dina acara direkam banyak di live ya sok konfirmasi Wah Haji teh aduh hampura pamirsa atau penonton ulah ama ka Haji deui jadi karakter sing sok ceritakeun aduh hampura pamirsa apa nu meh nutur cari
Jadi aing. Jadi karakter Wah Haji teh gitu pemirsa. Kayak di inti nama. Kudu aya ngabohongan. Jadi tuntutan peran ya. Tuntutan peran da Haji teh nggak bohong sebenarnya. Jadi pemain sinetron India. Itu Rahul. Itu Rahul udah bohong. Apa nih Sansan kan? Nah, ya, santri hiji-hiji lah gitu kan. Aduh, lain. Ayo mengap. Ya jangan upload ada dina konten gua kok borong, jahil, energi, kumaha. Ayo kieu keur acara ke jalan poe kieu cing ucing menang mabuk. Besok atuh ngobrol. Ya ampun. Jangan upload di mana asalnya ieu? Tina tanggal, tina batu, tina naon, tatang teh. Penjunan bapak. Lain, berenang kebanyakan nurana upload Sunda Gabut Project teh, upload anu orang seseorang anu paling dikenal di Sunda Gabut Projectnya karena sikapnya anu jahil, anu lucu gitunya. Nah, berenang apa? Ada upload teh ngaran asli atau ngaran palsu. Nah, jadi lamun ngaran palsu, cik atuh jelaskeun ngaran upload teh saha sebenarnya gitu. Misal gas yang apal pemirsa cenah. Sok ngobrol karena Nah, itu. jadi nih, ya guys. Nama saya asli adalah Aldi Dwi Widiansyah dari Putra Teddy Saprudin. Lain soalnya artis Putra Teddy Saprudin. Oh, berarti nomor Saprudin keturunan Jawanya. Meureun. Oh, nya turun Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Teuing kada Jawa keok gitu. Pasnya deh, jadi saprutna. Nah, jadi cing sok caritakeun. Pertama asal muasalna apu teh gabung jeung Sunda Gabut Project. Saya lihat Mang Mamin. Da tadi nama Sunda Gabut Project teh aya Mang Sansan, aya saya pribadi, jeung aya jeung si Incom tiluan beuti nama. Ngan berenang kok teh dipertemukeun. Aya Mang Mamin, aya Mang Agus Deloh, aya Sidom, aya apu cik atuh Si Aci. Oh, si Acil nya. Si Firman, si Freddy, loba gede awe. Teh Elis nya, Teh Mamski, langsung aya deui, hiji deui. Ilmu Sidom sa. Oh. Teh Oyo. Reni. Nah, eta jadi sebenarnya nomor tim juga betul banyak, tapi karena kesibukannya masing-masing mungkin berkurang. Jadi orang teh bertahan deh karena orang-orang nu gawe pengangguran unggul meureun ya. Pengangguran sebenarnya. Oh, pengangguran banyak acara. Tadi gawena di belakangkeun lah. Penting ulin lah. Jadi gitu, nyapun cik atuh kabade topik bincan awal kumaha maaf teh tiba-tiba gabung jeung tim Sunda Gabut Project. Jadi gini permisah. Gini nih. Kumaha? Tadinya saya mau konten dari penghasilan sebelah. Channel sebelah gitu. Channel sebelah. Lila aja gak ngomong gak. Ya. Terus saya ke Mang Ben mau dicukur. Ya sok mau dicukur apa? Mau sendiri di video sama saya. Orang ge aya urang. Nah. Baturnya. Kalau guys, langsung nggak usah, ulah gitu cenah mending ngilu ke konten orang. Jadi ngomongna kumaha lamun keur konten sorangan kumaha? Halo guys, kalau menang 5 follower saya dibotakin. Nah. Oh menang 5 langsung mau dibotakin. Jadi gagal konten gitu. Jadi konten akan Sunda Gabut Project. Itu. Langsung dia ajak weh. Di apoteng ngiringan tinggal banget ya mau. Miti nama Encom, aya Encom na di base camp teh Encom. Mang Ben. Tadi. Eta dikenut teh sah. Beres. Saha? Mang Agus Deloh. Nah, eta. Bencenang cere. Aya opatan. Nah, datang we Beben. Si ganteng kalem jangan datang. Eta. Terus tekan kontrak tuh. Tekan tapi kayaknya. Ade lamun teu tekan kontrak makanya maling gaji. What? Jadi alhamdulillah sebulan 2 juta. Kontrakna. Hah? Nambah duitna? Can jadi dalam proses kene masa nanti teh pengembangan ya, masa pengembangan channel. Ya mugi we atau mudah-mudahan didoakeun ku para penonton gitu nya. Kade tong hilap anu like na anu komenan subscriber pentingkeun we sadayana eta. Jadi
sesudah nonton teh tong hilap di subscribe, di like, di komen, jeung share dibagikan. Nah gitu biar akun urang teh makin berkembang nya. Jadi makin semangat deh urang teh konten-konten baru teh jadi semakin bagus deui karena ya dukungan ti penonton. Nah seperti itu. Jadi meureunnya ya cekam meureunnya terus Mang Sansan, Mang Pak RT terus yang Apu terus ngobrol sok ayeuna mah bisa ya unek-unek ributkeun dia ngobrol naon. Tapi kieu alhamdulillah teh urang ke kontenan kita ribut waktuna ibadah urang teh. Ya iya tuh Waktuna gawe ngara duit. Waktuna ngonten urang mah kitu alhamdulillah teh nya. dalam ngatur waktu, Bisa ngatur dalam waktu. porsinya masing-masing ya. Jadi lamun ibadah mah ibadah we. Ulah jadi halangan. Gawe konten. Isa acan urang teh teh. Acan. Kapan tinggal lewat heula. Oh ngalewat heula. Kedeng deui batinya. Jadi alhamdulillah gitu urang teh sabanyak konten teh nya teu pohokan. Jadi kudu saimbang, kudu balance nya antara ibadahna, gawena, usahana, yang rezekina. Jadi saimbangkeun insyaallah moal pas ribet teuing pikiran teh gitu. Tapi ya mah karepa mun aya penghasilan tinu konten mah nya geus we tilu konten tuluy urang teh gitu lur. Ini akan dari harapan mah ayeuna lamun urang nganalkeun tenaga nu ngaranna awak mah ya batasna bener teu. Cing ayeuna mah urang ulah make awak teh kagak teuing dan dibatasi. Da urang pake otak. Kumaha carana? Salah satu halna urang kaski jeung konten kreator dina digital gitu nya. Kita aya unek-unek kadang beda aya bakal tunggu gitu seurang. Detik sakola jauh ya. Oh lah. Karunya makanin maju adek lesatnya. Jangan ganti nama itu lah. Ban ceban sekali main ieu mah. Jangan ganti nama nih ya. Aduh, tapi kan baik sih jadi pikirannya. Ngaranna pendidikan mah lebih pentingnya. Dia teh soalna sesuatu hal nu dibanggakeun ku diri pribadi atau ku orang tua atau ku negara gitu, pemerintahan. Keur we nu sakola mah sakola we urang ngonten, berarti dina aya waktuna dina prena mah. Anu pikeun ganggu anu sakola. Ulah. Tapi rame kieu ngonten teh daripada jeung pipiluan. Tapi insyaallah lah anjing mah dek kadamal film deui. Jadi aduh. Kumaha? Judulna naon? Judulna Keur ieu masalah judul mah kumaha orang kocok cok nang we. Gitu. Jadi anu nama atuh mun kontenna kudu aya skenario nah heula jadi mah kieu we aya di konten pemirsa. Nu kudu pemirsa we aya kumaha aya anu sedih anu bunga rek percintaan kitu we namanya. Ari abi yang percintaan mah. Mangga bila aya komentar, bila aya kehoyong gitu nya anu seputar tim sudah gabut project. Mangga dituliskeun di kolom komentarnya. Mangga oh menon Mang Ben atau Wah Haji atau hayang kieu ini caritana kieu. Tapi anu hal anu positif anu masuk akal gitu nya ulah anu aneh-aneh lah intina mah. Anu satu karakter jeung tim sudah gabut project nya. Sok mangga dikomenkeun. Siap bakal dilaksanakan insyaallah lamun urangna mampu, urangna dalam keadaan sehat, insyaallah bakal dilakukan gitu. Jadi ulah sekedar aja hungkul. Jadi aya kewajibannya. Jadi tiasa ngabantos dina komenan, dina subscribe, dina like, dina komen, silakan gitu. Jadi lebih semangat. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi ada saling menguntungkan banyak gitu kan. Jadi matamu ada penghasilanku. Jadi nggak semangat, jadi dalam orang saya penghasilan mah insya Allah bakal lebih semangat gitunya dalam ngedamel video-video na oge. Apa geus najar orang-orang penghasilan syukuran pan pertama. Nah, salah satunya kadang ngajar orang mah bisa dibilang insya Allah iwata mah gaji pertama saya gitu, gaji pertama orang yang syukuran gitunya, yang berbagi, yang bla-bla-bla emang cita-cita mah kan kudu satinggi langitnya ngarah jadi doa insya Allah cing dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam hal ieu mesti dalam hayulah orang sih dukung gitu nya antara penonton antara jeung pemain orang balanskeun gitu orang bener-bener silaturahmi jadi wah era di komenan teh bala-bala wah era anggapnya dulu orang sorangan gitu. Nah model ABG ibaratnya aya komentar di penonton hayang kieu insyaallah selami eta positif selami eta baik selami eta menghibur bakal dilakukan. Nah seperti itu janten kumaha Mang Waji Pak RT Cipaput kumaha ya janten ayeuna kumaha sisi positifna ieu. Sisi positifnya jadi kieu kan dia pembahasan masalah kepribadian asal muasal kumaha bla bla bla. Jadi beneran ayeuna mah penonton apa ya? Oh dia masa santai kieu caritana teh tukang masak ikan. Acan kisah-kisah anu seru nama. Oh, encan kayak di part keduanya di berikutnya entar di
waktu Iya yang namanya tepat. perkenalan. Nah, perkenalan jadi apa? Maksudnya teh umur udah 28 tahun tadi kan ya. 28 tahun. Sebab bukan lagi 28 tahun. Kerjaan anu. Menang ngerti. Heeh. Bang Maminta apa gaweana naon selain konten? Banar. Oh, banar. Banar mah teu Berenang. Banar Bang. Berenang untuk ripuh. Benar Bang. Jadi bila yang diperyogi sosin, bayang. Oh, di kana sayuran. Jalan. Jalan sayuran. Insya Allah masih fresh, masih bagus gitu. Tanpa pestisida gitu. Real murni pakai Amun bilih peryogi anu tukang hamburkeun artos, ieu. Nah, bukan tuyul hiji ya. Ya gitu Mang Mamin orangnya kerjaan di sayuran. Mang Apur masih sekolah ini alhamdulillah keluar majeng balik ka Alhamdulillah teh. sekolahnya. Sekolah lajeng ke SMP cuman jadi makarana kurang karena kontenna ieu aduh eta nu batak jadi PR ke Sunda Gabut Project teh. Saha gagantina jadi gagantina ke Apur teh saha eueuh ieu teh. Keun bae lah urang cancel lah tutup pola jadi anu ngaranna porsina Apur mah digantikeun. Urang heula we nu aya. Aya balikna ge gitu. Oh, oke. Kamu tuh balik berarti budak tuh tahu dirinya. Jadi dan lupa kan kaman aya berarti kita sudah ka imah ya. Nah, jadi meureun aya pare waktu Sabtu atau Minggu. Nah, di waktu mangpaatkeun keur konten, fullkeun, keur ngagantian poe saacana gitu. 10 konten 10 judul urang boga ke di sakola kieu. Ada pun nu ngaranna Apur geus boga karakter di Sunda Gabut Project. Kada ulah leungit tiba-tiba Oke. gitu. Jadi sepanjang jauh Sunda Gabut Project teh tingkatkeun urang teh kudu kumaha ieu. Lalajoan Sunda Gabut Project. Oh, lemahna ieu urang teh. Gitu. Tingkatkeun deui. Nah, nama mentalnya pemirsa udah. Wajib karakternya kudu antagonis, kudu serem, siap. Udah culun gitu. Mun iya umur baraha umur. Wajib buka topi atau kopiah, wah tambah bahaya. Yellow car. Tahu karena itu. Kartu kuning 2 tahun setengah umurnya. Oh, 2 tahun setengah ya. Betul. Ya terus kayaknya. Jadi Huntuan tuh. naon nih? Umur 2 tahun setengah. Oh, Pengen itu di marek plekan loba ting nenen. Jika karena 2 tahun setengah umurnya itu. Soalnya teh pirimi teh. Soalnya teh hiung. Raya pancaran. Jadi lah di cerita nuhun nya terima kasih buat tim Sunda Gabut Project atas dongkap karena podcast ieu buat Wasansan, Pak RT, gitu ya, atau Jang Apu. Alhamdulillah hatur nuhun pisan kanggo penonton atau nonton acara ieu mugi bermanfaat, mugi menghibur tah gitu. Jadi kita tutup saja acara podcast Sunda Gabut Project Family nya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.